tinggal abah kukusukan dan satapak kukulilingan yang ngomongin video dulu kawargi-wargi abah paling hang oge capek abah kokoloyongan bikin ka jalan satapak dilalui we abah mah mudah-mudahan kawargi-wargi dulur-dulur kami sayang apa pemandangan jati gede cara abah kukusukan yo tinggal kayak nama abah teh yang ke tempat wisata tapi dijaga ku sapaan kepengen ka dieu mah cenah berbahaya anu jadi abah teh kukulilingan we ka dieu tinggal wari-wari kukusukan tinggal dia aya nu mancing ngawasun ka nu mancing kapal saler aya deui tempatna sok tinggal wari-wari dulu dia pemandangan jati gede teh tinggal abah ayang kukulilingan di bendungan jati gede bari kukusukan apa jalan satapak ngadungdung nyapai jalan satapak ngadungdung ka jati gede abah teh karasa capek sabab abah ayang ningali pemandangan di jati gede kawargi-wargi kadulur-dulur aya di lemur upami hayang apa pemandangan jati gede sok tingali abah hidup kukurus suka aya di bendungan jati gede kadulur-dulur kawargi-wargi abah tuh masak cucu kuntung abah di sepatu lamun hujan mah lur ka dieu teh tingali aya kolam anu gede perusahaan negara ieu teh ada mah tagangan listrik anu agung tingali tuh parahu anu aya di tengah tingali wabah tingali aya bendungan jati gede abah kenyawang bendungan jati gede tuh kaditujang torot jam tuh kaditujang torot ulah hilap supaya katingali wargi-wargi jati gede teh ieu bendungan tingali kapali saler tingali kapali sidu pohona mani arago pemandanganana mani indah matakan tuh tingali bendungan anu jero masih kene jero cinta akang kanyai bermututi dah teu pasu itu nih murni sajati sahabat penak jodoh di tempat wisata nangis jodoh jeung manehna tepak toe paduduaan di dieu pisan abah memandang pemandangan anu serba endah tingali batu tingali jang lamun urang kabalik itu mah tiasa tuh tingali motorna batu anu ngampar mising jalegir udah kene ngajegir cinta akang kanyai da keur akang cinta akang kanyai da keur nyai mudah-mudahan singa jodoh ngalaki rabi ulah rek pegat deui tah di dieu pisan mangih jodoh jeung manehna di tempat wisata jadi ucapan bararea tuh tingali bendungan jati gede anu gede tapi kacinta akang kanyai meni gede nage sagede bendungan nu aya di jati gede disangka bendungan jati gede teh menurut suku ngaran nyebut jati gede teh muni gede tingali 7 desa anu karanemku bendungan jati gede teh alhamdulillah abah mah panjang nu dipedar mengucapkan
terima kasih mengucapkan jajah kalian kasiro parantos nonton video Abah mah panjang lebar mengucapkan terima kasih mengucapkan jajah kalian kasiro kasihan ibu kasihan mbak ditampi pisan. Alhamdulillah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.